Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo urang sadaya. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Anu Maha Esa. Luhur berkat serta rahmatna urang tiasa ngariung di tempat ieu kalawan kayaan damang walafiat. Anu abdi hormati hulu sakola SMAN hiji Bekasi, anu abdi hormati Dewan Guru serta rerencangan anu abdi kasihi. Nepangkeun nami abdi Adrian Siregar ti kelas 11 MIPA 2 hoyong nepikeun biantara. Izinkan abdi kanggo nepikeun sepatah dua senggem ngeunaan disiplin wanci. Para hadirin, disiplin mangrupa rarasaan taat serta tumut ka punten-punten anu dipercaya mangrupa tanggel tambalna. Disiplin nyaeta dawong pariogi anu kedah kagaduh ku saban jalmi. Disiplin tiasa kabeungkeut dina seueur perkawis. Salaiji contona disiplin dina wanci. Konteks ti disiplin wanci nyaeta ngagunakeun wanci kalawan sae serta efisien. Oge diajar ngajeunaan wanci sabot urang disiplin wanci. Mangka urang kalati barobah kaayaan jalmi anu produktif. Disiplin wanci tiasa dilarapkeun di sagala rupa lingkungan. Hadirin anu bungah, disiplin wanci dina lingkungan sakola atawa pendidikan pariogi pisan kanggo saban jalmi, utamana siswa sapertos urang. Margi sakola mangrupa dasar urang nuntut ilmu serta nyieun sifat. Dawong disiplin wanci tiasa urang pigawe sapertos dongkap ka sakola pas wanci. Ngumpulkeun pancen luyu wangkit wanci serta mampurgeunakan wanci kalawan sae sabot pamentengan parkawis kasebat. Henteu ngan didengarkeun wae, nanging kedah dipigawe dina kaseharianna. Supados saban peserta didik dapetkeun kengin anu maksimal dina atikanna. Kukituna ngabogaan bekel kanggo mangsa harepanna. Disiplin wanci dina lingkungan balarea serta imah oge pariogi kanggo dipigawe. Di lingkungan balarea, urang tiasa nyondong dina gotong royong pas wanci serta memaksimalkeun kenging pagawean luyu wanci anu dibikeun. Kukituna urang tiasa dipercaya